Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, tepang dangu deui sareng simkuring mangoleh dina dongeng Sunda anu geuna werna oge tumanina. Dangat ayeuna simkuring sejam midangkeun deui neraskeun deui hanca dongeng Sunda anu janten judul Jaka Suhanta episode ka-16. Mugi aya dongeng teh janten panghibur kana kalbu oge pangbubarah kana mana. Yuk pemirsa, supados teu nyangkolong teh kana waktos. Hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jujutan saitana ngeunaan Jaka Suhanta episode ka-16 dinten ayeuna. Yuk mangga. Si Aceng acongking mainna. Alatan beunang dituwur ku si Jaka Suhanta keuna kana ika burungna. Anjing nyeri. Mondok anjing. Anjing. Cek si Aceng mainna teh kitu awong-awonganna bari ambek-ambekan ngarasakeun ka nyarina teh. Bari tutunjuk kasih Jaka Suhanta. Ai si Jaka Suhanta nempo si Aceng kawas gitu mainna ukur nyerenge. Bari nyengserikeun lah. Bari pok ngomong. Ngejong geng. Ngana. Teh si Jaka Suhanta bari ngomong gitu teh bari nyampeurkeun ka si Aceng anu keur nangkara ka babengkang. Nu keur ngarasakeun kanyari dina igang burungna. Sanggeus deukeut ka si Aceng, cejek eta mah. Cedak. Sukuna si Aceng dijejek satarikna suku kencana pas dina tuwurna. Nyeri goblok anjing terbaik alak anjing. Cek si Aceng main teh can ge acan kan nyeri dina wiga burungna ayeuna dijieun nyeri deui na sukuna teh jadi double atuh da boga rasa ku si Aceng. Nyeri bongat goblok harita naon atuh ukur kieu ukur meni kan nyerian kitu. Cek si Jaka Suhanta nyingserikeun bari teteunyo kana tuwurna si Aceng anu bieu tas dijejek satarikna ku si Jaka Suhanta. Aduh anjing goblok anjing. Si Jaka Suhanta sanggeus kitu mainna teh cicing. Tuluy leungeun katuhuna teh ngajengkut kana buungna si Aceng dipaksa ditah nangtung. Kaangkat eta mah kacungjung uluna si Aceng teh. Sanggeus katangtungkeun si Aceng tuluy dihanca beungeutna pisan pas kana panonna. Jebrot. Gurubrak. Si Aceng ngagubrak. Tilu serangan. Kahiji dina iga burungna, kedua tuwurna, ayeuna nu anyarna manehna dihanca pisan beungeutna pas dina panon kencana. Dihanca ku beureupna si Aceng, si Jaka Suhanta. Anu ngan saukur saeutik make tenaga pisan. Dorongan sanggeus ngagerokos gitu si Aceng teh pingsan kapaehan teu inget di bumi alam. Manehna geus teu katempo deui ku si Jaka Suhanta jeung teu kadenge awong-awongan. Asana mah reuwas nempo kaos kitu teh si Jaka Suhanta teh bisi lawan adu jajatena jadi bogang. Atuh da sahanu teu leuwas atuh
karekeun saumur-umur tarung si Jaka Suhanta teh ayeuna geus nyieun kawas kitu kanu jadi lawana mimitina mah reuwas tapi sanggeus dielikan dadana katempo ngarenghap keneh eta si Aceng teh untuk nama si Jaka Suhanta teh hatena degreg deui ngarasa tenang domeh lawan adu jajatena henteu nepikeun ka ditandasa ku manehna segan teh kojor henteu aduh alhamdulillah cek si Jaka Suhanta ngagerantos kitu bari ngusap dadana si Ojat si Engkus jeung si Ado anu ningalikeun si Jaka Suhanta ngadon ngusap dada nya ambek tiluanana teh pang nama si Engkus kuheu pisan mah anjing sia goblok sia eta si Aceng jadi kitu goblok setan si Aceng Kang ieu mah gua abi Kang cek si Engkus mah teh bari maju mah teh bayi nepak kana tak-takna si Ojat gegadugna si Ojat harengi anak buah anu ngomong kos kitu ukur mamatahan bari ngomat-omatan kade ieu ayeuna si Suhanta kos beda ieu beda karasana ku Akang ya hati-hati selain bulan bukan ka kos si Aceng hati-hati pokona mah cek si Ojat ngomat-omatan kos kitu si Engkus nembal main teh sanes diomongan kos kitu ku si Ojat siap Kang kalem ieu mah aya nu sapadan ya emosilan aja ngoing cek si Engkus bari leumpang ngagidik nyamperkeun ka si Jaka Suhanta si Jaka Suhanta disamperkeun ku si Engkus manehna teu ngarasa soal malah kalem leungeunna bari si dakep kitu teh bari pok ngomong ka si Engkus sok atulah bro panantang kadua sok cek si Jaka Suhanta ngomong kos gitu anjing sia teh goblok song anjing si Aceng tadi kojoran ku sia teh ieu goblok cek si Engkus ngomongna kos gitu nanya ngeunaan si Aceng anu geus teu inget di bumi alam henteu nampo weh nampo kumaneh tah tingali aliuk si Aceng teh si Engkus teh kasih Aceng aya barang aliuk leungeunna si Jaka Suhanta nyawa-nyawa geus aya dina hulu tukangna si Engkus kebegreuwas eta mah si Engkus kusawa leungeunna dicabak huluna dicabak ku leungeunna si Jaka Suhanta can ge acan ngaliuk deui malik deui rek mencrong ke arah si Jaka Suhanta aya taeun teh jebrot eta mah bungkana si Engkus beunang dihanca ku suku katuhuna si Jaka Suhanta koleang muter eta awakna si Engkus beunang ku hancaan tajongan si Jaka Suhanta sanggeus kitu gedebut Aceng konto aing bener pisan atuh da pamirsa si Engkus ngomong kaos kitu teh kaluar getih tina bibirna bari katempo aya dua huntu coplok nu kacabak ku leungeunna si Engkus Matangan ulah bongo atau aing mah makin yang bongo segala. Nang dong sih. Ukur gitu baru nantong Mani kawas bikang wae baru. Cek si Jaka Suhanta bunga pisan main teh.
bagja kusabab ieu lawan anu kaduana singkus beunang pisan kata Rajang kutajongan manehna pas keuna pisan kana bibirna anu ngakibatkeun ngabalukakeun huntuna singkus duanana peungas tina tempatna. Bari samolewe singkus teh bari cirambai nahan kanyari kusaba menit tarik pisan tajongan si Jaka Suhanto teh tepat pisan karena sasaran baik tukung silila cung manehna teh cengkat di nangtung baik rada sosolontodan kusabab karasa nyari pisan jeung deh beung oge asa lalino kabawahkeun puih tadi muih tadi pas benang panarajang tajongan ti si Jaka Suhanto teh bae rada sosolontodan leungeun anu kencana teh tutunjuk ka si Jaka Suhanto. Bareng anjing ampun ngabongohan sagolok anjing haksa anjing trek anjing singkus teh bari nyidukeun getihna tina bibirna jeung ngamalangkeun huntu anu peungas alatan benang panarajang ti Jaka Suhanto. Geus kitu singkus teh pasang koda-koda jurus bangkong katempona teh da kitu kawasan we rek angacelaug ningali kaen kos kitu lawan adu jajatena pasang koda-koda kawas bangkong si Jaka Suhanto seserian meh teh geus nana eta kieu atuh pasang koda-koda mah yeuh tah si Jaka Suhanto geus ngomong ka situ maneh teh mesatkeun koda-koda ngarupakeun elang anu erek narajang nyokot mangsana. Tapi si Jaka Suhanto teu ngamimitian mehna nunggu panarajang heula ti singkus anu geus siap dina koda-kodana. Lila maradalila tungguan teh nah singkus teh beuti cing wae antuk nama di papanas si Jaka Suhanto teh sak urang atuh kan didinya heula meureun anu ngamimitian wah banyak kudu heula sok mau mana cing lah jurus bangkong teh tagenan ya hap cing si Jaka Suhanto bari sasarengehan kitu teh. Ada yang si Suhanto ngomong kos gitu singkus ambek bari susorongot gareng cekoblok ya untuk aing cekoblok ya ya gajeleng singkus gajeleng kasih Jaka Suhanto bari rek nenggeukeun 20 hurufna rek ditajarkeun karena beungeutna si Jaka Suhanto. Singkus ngarasakeun panarajang diri manehna teh anu rek ditarajangkeun ka si Jaka Suhanto teh karasana ku diri manehna mah gancang cepet pisan gerakanna teh tapi da sacepat-cepatna gerakan singkus anggar we katempuan aku si Jaka Suhanto mah kawas balon anu erek lah gerakan tanah launan ketempuan teh si Jaka Suhanto mah nyarenge bari ngomong ka singkus sak atuh nya mah euy nu kieu mah da moal beunang ukur angin si Jaka Suhanto teh bari nyingkahan panarajang tenggelan ti singkus plos 2 huruf anu arek ditanggalkeun karena beungeutna si Suhanto teh ukur ngadarahara angin we teu beunang kana sasaran keuheud jeung ngapagel kusabab panarajangna teu beunang
singkus teh bari arek najongkeun sukuna karena beheungna si Jaka Suhanta. Ada sia sukuna ya sia. Kata mah karasa aya hawa tanaga lapisan anu rek muru kana beheungna si Suhanta. Karasa si Suhanta nya gitulah karasa hawa tanaga lapisan mah tapi henteu mata kabahayakeun. Jeung deui da gerakan lagi launan katampuana ku si Suhanta ge. Pebari pisan eta panarajang tajonganna singkus teh disingkahan ku si Jaka Suhanta. Plus teu beunang deui panarajang singkus teh. Dina kayan kitu si Jaka Suhanta asa menang kesempatan kusabab di deket manehna aya suku anu dina kayan teu katuruban ku panakis. Kebenaran pisan aya kitu teh si Jaka Suhanta teh bari ngomong bari nenggeukeun peurupna kana sukuna si engkus anu bieu rek ditajongkeun kana peureup mah. Ieu nya giliran nabinya punten cedak. Wah. Suku katuhuna si engkus anu bieu beunang panarajang ti si Jaka Suhanta teh ketampo bingkang sukuna teh kusabab beunang panarajang ti peureup si Jaka Suhanta nyayang pisan kana sukuna. Singkus langsung manehna teh waktosna sahep. Pamirsa cak urang tunda heula ngeunaan Jaka Suhanta episode 16 dinten ayeuna. Hapunten pisan karena samudaya cariosan simkuring anu masih keneh seueur lepatna. Maklum simkuring mah teu amatiran tong disamikeun sareng nu sanes. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.